Hai baraya tah tingali abi ngana naon yuk ikutin. Dah congolah deui teh kacang panjangnya ngeureutana teh sakitu be ulah pondok teuing. Tah potongan we nya kulup tales sigana can aya menunu kieu di batu rumahnya. Cong nyobaan we tah bumbuna aya bawang bodas, bawang beureum, cangak jeung sabrang gede be tah nu beureumnya diosengkeun we tah di minyak nu panas. Anukeun we tah cai saalitnya terus teh anukeun perbumbuanna aya gula beureum, penyedap rasa tah jeung kecap we saalitnya jeung lada kue tah ari terus teh anukeun heula tah kacang panjangna ulah lami teuing nya engke mih krenyes-krenyes kitu tah anukeun we deui tah anu kulup talesna tah entos jadi itu namina balado talas kacang. Aduh enak bisa nu pernah nyobian geura cobian.